iya Bapak Semar teh bener si lain tenang tangkaing si anu ngaran Semar teh dulu itu si Edan teu wawuh kaing papangi ge kakara jeung si aing ai si lain teh tara laju di film Bapak aing dukun beranak jadi di film nah siang goblok itu Naruto teh ieu rek naon mana ka dieu dewek derek mawa muning dadung dengekeun kumaha Semar muning di paraban ku aing muning ku aing di manian muning ku aing diurus ayeuna sia rek nyokot muning pernah siang buruhan ka aing dulu itu nita we ka aing sia teh pernah teu maneh ngalongo ka aing salaku dunungan pernah teu ngalongo ka aing kabina-bina teh ngana dicokot ku maneh ngeunah teu ngeunah eon maneh sia Semar dulu itu sia naon sia-sia mina-mina teh sia ngaku-ngaku dikepret ku aing Pak balik Pak abdi dikepret tutung Bapak macan dikepret geus tutung buru balik siap kumaha ka kolot teh buru ieu teh pan baheula perjanjian aing sia teh di mana ku aing rek dibawa eta keur kawin Arjuna bikeun kawin Arjuna naon sia teh Arjuna teh naon wawu genta aing jeung Arjuna mina-mina teuing sia teh lamun sia hayang ieu naon teh muning elehkeun heula ka aing sok gijen jeung aing nyaho dulu itu sia teh bener ya teh sok gijen jeung aing nepi ka mana sia nyaho Allah Kang rame kumaha Kang kunjungilah beramai-ramai ada apa nih? mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat anda semua dalam acara ngadu lauk koke jeung sempat siem silakan sempat sih ya Pak sempat siem mah ipis aing mah badag leuh si kayak nyaho nepi ka mana sia sok si Semar nepi ka mana jeung aing sesok ijan jeung aing dina lega di dieu we jeung aya nyaho hah aing gulung di tuluan sok aya urang ajar si Semar leuleuh sia onyir edan wow